Jordania langsung kena penyakit taun didinya nyana senyum baik sebab Kangjeng Nabi jelema anu kena penyakit taun ieu bimanzilati syuhada syahid mantap urang mun aya penyakit taun di hiji negara haram keluar ti dinya mun aya urang asup ka dinya ge ulah nyana keur aya di dinya nu mantap syahid keneh bahasanyana kula hirup ku doa Kangjeng Nabi barakallahu laka ma'ataita wa barakallahu laka ma amsakta teu aya hiji perkara nu dicekel ku kaula kecuali boga kauntungan pernah terjadi andai kata caknyana batu dibuka ieu handapna bakal jadi emas jeung perak di leungeun kula mah kunana tak untung bae dagangna untung betah pedagang hadiah cirina sono ka Allah resep ngagawean parentahanana mun aya sora azan lumpat kosetan bebeban lumpat ya sono ka Allah gegeran ka masjid kos di Mekah sono ka masjid di Madinah sono ka masjid barang balik ka dieu atuh haju teu ka masjid kadang-kadang we teu salat di Lampung tapi teu jadi tergantung kumaha pikiran masing-masing ka Kangjeng Nabi kitu sono aya nu biasa-biasa bae aya nu munafik malah kawali kitu aya nu sono jasa sehingga pagawean-pagaweanana dipigawe ku sono ka para wali Allah nuturkeun sepak terjang para aulia Allah subhanahu kitu keneh ka para ulama sono jasa dijuk-juk di mana aya di mana bae ku sono lantaran ulama teh aya kecap na ceuk Kangjeng Nabi al ulama'u warasatul anbiya ila ulama Golkar henteu tah geus pasti henteu bae teh mah ulah mang-mang deui henteu da si mang-mang cenah henteu pastikeun di jero hati illal ulama al Golkar besi cenah henteu bae geus pasti kan henteu bae tah selain geus sebab nyana dakwahna dakwah lain ka Allah dakwah ka Golkar wah ulama petilu memberen teu wa illal ulama P3 wazana pegawai mah asana memberen PKB mah teu wa illal ulama PKB sarua sebab dakwahna lain ka Allah tapi ngajakan ka organisasi jeung ka partai wajah sanajan di partai ge atuh idik warasatul anbiya mah warasatul anbiya bae ngomong naon sia soekeun zakwai beur sia panaya cirina tuh cirina lamun ulama Golkar ngajak ka Golkar urang henteu daek bendu manya ulama warasatul anbiya kos kitu pantogeun habek cirina aya urang diajak ku ulama petilu teu nurut marahnya bendu teu sasalaman bid'ah bu apa kos kitu amat si ulama PKB gitu kayaknya PDIO namanya mah ulamaan jurid ieu keur carita ulah salah cinta sebab cinta ka ulama Golkar mah cintana ka duitna cinta ka ulama petilu wah ka duitna kitu keneh
ulama-ulama nu lain berarti ulah mangmang di bisi aya ka mangmangan kula ngoten deuk ngaleungitkeun mangmang ulah mangmang di lain warasatul anbiya geus we sakitu. Wah cenah kiai mah sok teuing ih sia mah mau ke wah-wahan keneh bae mal ka sorga sia. Wah terlalu cenah ki uji mah sabodo aing udah terlalu dan teu sia mah teu lagu oma terlalu mah. Aduh masyaallah nya. Supaya kita mang-mangan ulah biasa-biasa deh tambah sapira ulama bacokok teman begitu. Jadi ulama warasatul anbiya mah ulama anu sejuk anu dakwahna lain bil lisan hungkul tapi bil fa'li wal ahwal wal qalbi ngajakan ka Allah ngeunaheun sahabat nu datang dinasehatan teu pernah aya kelompok-kelompok nuduhkeun make Al-Qur'an make hadis lain make hawa nafsu sebab di jero hatena hayang ridho Allah sieun ka Allah besi salah mantak eta al-ulama warasatul anbiya ulama ahli waris para nabi kecuali jelema atau ulama mukhalif jeung para pemerintah eta mulai tuh kitunya. Jadi tergantung kumaha pemikiran jeung perasaan masing-masing ka Allah ka Kangjeng Rasul ka para wali ka para ulama sono jeung teu sonona tergantung masing-masing. Geus kebal aing teh kapanggih jeung lurah jakna sono jasa lantaran biasana nyana lumayan sok saya sabungkus 2 bungkus sono kaji samsuna kitu teh sono jasa ka pacamat lu lumayanan sono na kaji aing mah teu sono jasa ka kiai teu sono jasa lantaran kai nyarekanan bae sia teh kiai terserah awak urang kudu diseseh diintrospeksi ke kunaon dia awak ai jadi kos kieu sonona lain ka Allah lain ka Kangjeng lain ka para wali lain ka para ulama malah kabelah dieuna mah kasono urang ka para ulama diulah lah ulama mah jelema atuh make jeung disono-sono ulah dituturkeun cukup bae Kangjeng Nabi geus ulah make ulama-ulama amin rais tah EKS tambah kos gitu teu make ulama deuk kumaha salat teu make kopiah make calana terus bae kadang-kadang make training jadi ke salat ge ngan pemikiran SKJ eta tokos gadar itu kan akibat teu make ulama kebelah dituna deui geus ulah cinta ka para wali Allah malah teu percaya ayana wali Allah padahal tetela dina Al-Qur'an ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun wahabi dibaca kunya Al-Qur'an tapi ketika orang nyaritakeun para aulia Allah
nyeritakeun Tuan Syekh Abdul Qadir, nyeritakeun ajaran-ajaran anak, nyeritakeun kitu Abu Hasan Asy-Syadzili, nyeritakeun Imam itu Ibnu Alwan dan lain sebagainya. Nyana ciciduh bahkan ngapir-ngapir. Kuari geus ambalayah di Indonesia. Belayuhna dari geus ulah nuturkeun ka para sahabat. Teu kudu geus cukup bae ka Kangjeng Nabi. Lamun deuk hiji deui sahabat teh Sidina Ali. Adapun Sidina Abu Bakar, Sidina Umar, Sidina Utsman lain-lain teu kudu tamakos kitu mah hiji bae Ali. Syiah tamakos. Ambalayah kuari di Indonesia. Terjadi Madura, terjadi di Jawa Timur, kuari geus aya majelis taklim Syiah di Jawa Timur gede. Terus ka dieu ka urang ka Jawa Tengah, Jawa Barat, di Banten mulai geus aya Syiah. Unikna jeung anehna nu mawana habaib. Nu kuduna cinta ka Kangjeng Nabi, cinta ka para sahabat, cinta ka para aulia au tegep wa para habaib mun kos kitu ieu nyanan nu mawa Syi'i. Oh, cocok kuari di Tangerang. Antak mun teu ngararaji wah geus kumaha bae. Urang mah kuari masih alhamdulillah aya didikan kolot-kolot urang nu kamari ieu. Isuk pageto anak jeung incu urang geus maraot, ulamana geus terkontaminasi ku ajaran-ajaran seperti eta. Nu ngajina cukup di majalah, cukup di koran, di televisi, internet dan lain sebagainya. Guruna ge Syekh Google. Nah iya bakal kumaha kadituna. Masya Allah karim. Khawatir. Ay khawatir mah khawatir baengan kadituna mah gerak Allah. Khawatir sote anu keung sote anu mikiran agama jeung ajaran besi luntur besi eueuh khawatir. Khawatir gitu memang harus digerakkan ke Allah gitu atuh gitu bae ngan urang we khawatir perjuangan dan mentak alhamdulillah panjangna libur nu biasa saminggu kaduana ieu mah jadi 3 minggu lantaran khusus nazim kuring keluarga umumna jeung nu marilu saloba 130 berangkat mimiti ka Yordania negara para nabi. Lahir di Yordan Kangjeng Nabi Musa, lahir di Yordan Kangjeng Nabi Syuaib, lahir di Yordan Kangjeng Nabi Yunus, lahir di Yordan Kangjeng Nabi Harun, lahir di Yordan Kangjeng Nabi Lut, lahir di Yordan Kangjeng Nabi Yusa. Para nabi. Panteu kadege di Cikupa aya lahir nabi. Oh, ege bajingan di Cikupa. Jadi kadege bagi urang. Para nabi lahir-lahir di daritu, mentak nyaba kaditu. Jadi para sahabat ambalayah di Yordania aya 1000 sahabat anu dimakomkeun di Yordania. Masya Allah karim horenganan lain lalaga mentak mimiti datang ke Yordania tiris di Yordan sangu sarua bae roti kabeh jeung loba pasakan-pasakan nu urang embung nucak urang ditu mah hebat jeung mewah tapi sungut urang mah lantaran tadina dididikna dangdur
jadi tubuh kita kadaharan kos gitu teh ngaleremble orang itu pasti heran sakit baragus dan cewek teh ditoel-toel sia gerak ke Indonesia diberi sangu sia kuai dahar tante sia alhamdulillah sanajan aya sangu teh sarasa di urang bear samina jeung aya ambe na bae ambe samin karan nah tiris Yordan isukna berangkat ke Palestina ngan peutingna sim kuring rada menta ka Gusti bagus tante ieu ka Palestina ke ziarah ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis ka Palestina ka Masjidil Aqsa nu cak Kangjeng Nabi la tusaddur rihal illa fi salasati masajida Masjid hadza Masjid Nabawi Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa tilu masjid manuku Kangjeng Nabi dicaritakeun eta ma al-azam al-amjad al-ittihad lah masjid tina hasil korupsi tiris di jerona ge hareudang gitu di jerona tibalut artinya masjid-masjid lain teh dicaritakeun ku Kangjeng mangantilul la tusaddur rihal illa fi salasati masajid masjid hadza masjid kuring ieu Masjid Nabawi nu mun urang salat di ditu dibere tiklanganna 1000 kali lipat wa Masjidil Haram jeung Masjidil Haram 100.000 lipat Masya Allah Masjidil Aqsa Masjid Aqsa 500 tak tertarik kayak berangkatlah ka ditu datang ke hampir perbatasan tas geus diturun-turunkeun ka gudang tinggal berangkat doang lah salengkaheun deui sabenerna mah kukula dibatalkeun atuh loba anu reaksi hampir demo di Indonesia demo di perjalanan ge demo kunaon ngaju alhamdulillah teu kumaha pentingna ngimpi kula ngimpi naik kapal barang naik kapal haju diturun ke di luhur ka handap ngan lain make dadung tapi make besi putih ceklan kukula gitu ceklan dicekel tungtungna kapal lempang kula nyekelan besi pan ngaheap-heap di gunung itu gunung di tengah-tengah kapal lempang kula nyekelan besi atuh ngaheap-heap seblak wah tidinya haju menta ditaikeun deui tarik deui ka luhur jadi besi teh kos besi antena radio teh kitu bisa ka dieu bisa panjang bisa pendek atuh kan ada ngimpi ye kos kitu ngimpi mah kan ngaheap-heapna eta Masya Allah babacaan segala rupa geus tapi tetep ngaheap-heap bae kaekeun di kaluhur kapal can kanyahoan ka manehna kapal hudak oh itu isuk deka Palestina kos kitulah istikharah nya bener nyaon teh istikharahna teman salat bae biasa usul salat ngadoana jadi teh husu sahanu bisa husu atuh ngadoa aja henteu lah seperti itu beta alamatna teu dijadikeun ku kula lantaran boga impianana ngaheap-heap sahanunya mun ka ditu aya 5an bae nu ditahan ku Yahudi deres mun lalaki mah ditahan lalaki nambikeun welos ta jeung sia komo nu kolot malah balik ge jangan geus teu diakui ku urang Indonesia los tah
tapi pada gitu aduh cilaka ya guys lah dibatalkan jadi nuntengan ke Palestina doang lantaran isyarahna kos gitu aya rombongan ti Universitas IPB Bogor opatan milu tanpa konfirmasi jeung di dieu langsung ka travel milu teu mimiti berangkat teu bisa ditanya nyana maja intelek meureun kami mamarake samping lalagaan ceknya isi jelema teh lain meureun ye tadi teh ada kujana kami banyana oh hebat das datang ke Palestina kosnu teu wauh ke Palestina ke Yordan komo begitu dibatalkeun muarahna luar biasa perlu pertimbangan kiai ceknya kami ini udah keliling dunia kemana-mana ceknya bener emang yang belum itu ke Palestina jadi saya itu cuma pengen ke Palestina ke yang lain-lainnya sudah jangan mudah memutuskan begitu saja dong makanya dongnya biasa coba pakai demokrasi ceknya suara terbanyaknya ke Palestina apa tidak sebab tatadina nu pakai andalan kukula pakai dalil ayat 7 rombongan ti dieu teu meunang pisah eta basa kadar dalil doa padahal mah impian dan tujuan dia mempersilahkan los kadar itu mah nyaho bisa balik nyaho henteu ceknya sia kitu amat ngomong atuh nyana ngomong gitu harus demokrasi cerek kiai coba suara terbanyak ke Palestina apa tidak cek dina hate kula timbul ngomong ada yang harus demokrasi ada yang harus peto saat demokrasi saat peto sekolah ini saatnya peto kok begitu ya beginilah nggak sebaiknya naik ke mobil begitu nanya baiknya langsung balik deh ke hotel bareng isukna sore ngadenge bahwa di Palestina aya penyerangan Masjidil Aqsa termasuk perbatasan nu maotna puluhan aya berita ka dieu mah nu maotna ngan genep siki gedep urang aya ka ditu mah tanpa disurtil puluhan bahkan anu dipencit segala gitulah beritanya nak kakula ngomong untung kita enggak jadi ya Pak Kiai tuh sia tangkorak sia kemari sia marah ke aing otak ge ulah sok coba aduh untung kina Kiai tidak jadi aduh kalau jadi bagaimana jadinya cek ya teh kos gitulah rahasia Allah Subhanahu wa taala terjadi aja nya seserian tidinya mah nanya segala rupa bager nanya zarahlah mimiti ka ashabul kahfi nu jelas aya dina Al-Qur'anul Karim surat Kahfi 7-8 jeung anjing sahaja lemah anu hafal kana ngaran-ngaranna bakal dijaga ku Gusti Allah di dunia jeung di jero kubur atau teu hafal tapi ditulis dibawa ku urang atau ditempelkeun di imah bakal dijaga tina balai-balai penyakit jeung termasuk pamalingan komo lamun urang datang ka makomna haju ziarah lantaran nyana mah teu maot ningalikeun ka urang Muksalmina tamlikho kapsatat martunus saribunus palyastat yunus zunwanus palyastat yunus kitmir 8 tah kula mah tileutik apal eta barang dibere ku almarhum abah tah apalkeun alhamdulillah apal datang ka kuari muksalmina tamlikho kapsatat martunus zunwanus saribunus palyastat yunus kitmir ente mah nus teh sekarang kitu ashabul kahfi baheula di zaman Raja Dikyanus
nyalametkeun agama lantaran raja dikianus zalim. Kemudian nyana sebagai patih-patih di kerajaan nyalametkeun diri agama Islam disalametkeun ka guha kapanggih nu genepan jeung salah seorang petani nu boga anjing eta diajak jadi saurang mah menang di jalan tamata jeung anjing nami entek hiji-hijina anjing nu asup ka sorga anjing ashabul kahfi ka sorga teh mah lantaran nyana ngajagaan di hareupeun guha kieu eta anjing teh masyaallah kan 300 tahun sare hudang deh maha kawasa Allah akhirnya nyana ka kota lapar begitu ka kota tapi nyana lapar-lapar ge mikiran bae keur hees buuk pendek tapi barang hudang buuk panjang sekian kok ieu panjang cepet amat nyana asup ka guha kira-kira asar hudang kasorot panon poe kira-kira jam 9 jam 10 perasaannya nama atuh kamari bae hudang padahal mah 300 tahun buuk panjang kuku panjang ieu hees sakedeung ge cenah kuku paranjang amat pareng 300 tahun sare kawasa Allah geus diganti kerajaanna rajana geus jadi raja soleh begitu ka kota turun meuli dahareun dideuleu duitna kaget tukang roti lantaran ieu mah duit geus 300 tahun 3 abad di raja Dikianus nya neuleuh deui ka beungeut neuleuh deui ka duit neuleuh deui ka beungeut neuleuh deui ka duit tukang roti teh si jelema bener tah henteu 300 tahun kaget Pak begitu dongeng gitulah keayaanana Masya Allah nyana langsung ngagro-grokeun ahli-ahli kampung ahli kota tapi ieu Dikianus nu diutus non gitu ngaranna muksalmina tamlikho nu diutus lumpat deui ka gunung ka guha bebeja bahwa ternyata raja geus diganti urang sare 300 tahun kuari geus raja na raja soleh singkat na dongeng ke urang mun panjang umur sakedeung deui engke bakal naon gitu ngabahas ashabul kahfi wah nu kolot bahasa nawal kaburu wah angel ban saayat dua ayat ih caknya na angel kumaha pugu ashabul kahfi dan 300 tahun sanu nyaho cenah aing di bawah umur 300 tahun oge sih gitu bisa kawin di kaparawan mantap betul maha kawasa Allah balik ingat doanya nak brek sare datang ke kuari mentak tulang-tulang nu aya kadeuleu bohong tama jelema teu robah ashabul kahfi engke bakal jadi tentara kitu Mahdi ke di akhir bakal aya Dajjal kemudian Mahdi heula kemudian Dajjal ieu bakal jadi tentara Kangjeng Nabi Isa alaihis mimiti Dajjal Mahdi heula Mahdi kemudian Dajjal tas Dajjal kakara Kangjeng Nabi Isa dibantulah ku tentarana ashabul kahfi berikut jeung anjing-anjing tuh jadi nu kuari kadeuleu tulang bohong tama tulang nang neundeunan we teh aya di dinya tulang-tulang bohongnya mah teu maot mun urang kaberenehan wa ditutup eta bakal ningali sosokna masih utuh kene masyaallah tazarah kadinya beres zarah kadinya zarahlah ka Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf teh salah seorang sahabat muhajirin yang nama orang Mekah nu asup Islamna sahari sabada Abu Bakar Siddiq begitu Sidina Abu Bakar Siddiq asup Islam maca syahadat di payunan Kangjeng Nabi isukna langsung Abdurrahman bin Auf asli nama ngaranna
Abdul Amir. Abdul Amir diganti ku Kangjeng Nabi. Begitu asup Islam cek Kangjeng Nabi, Abdu ade ganti ngaran saha? Abdurrahman. Alhamdulillah mantap kuariga loba nu diganti ku kula. Saha ngaran sia? Pengki. Ganti ulah Pengki. Naon atuh? Aduh, Masya Allah. Ialah Abdurrahman bin Auf salah seorang tina asyaratil mubasysyirina bil jannah, 10 anu geus dibubungah surga. Kangjeng Nabi geus ngajelaskeun 10 manusia haram ka neraka. Ambo teu kira-kira tah mah. Haram ka neraka. Pan ari urang mah haram. Teu bisa ngomong ku kumaha. Ieu haram ka neraka. Al-mubasysyirina bil jannah, hiji Abu Bakar Siddiq, 2 Sayyidina Umar, 3 Sayyidina Utsman, 4 Sayyidina Ali, 5 Sayyidina Thalha, 6 Sayyidina Zubair, 7 Sayyidina Sa'ad, 8 Sayyidina Sa'id, 9 Abdurrahman bin Auf, 10 Abu Ubaidah. Eta mah geus haram ka neraka eta mah. Engke nu bakal kukucuprakan di neraka neangan jelema nu iman ka Kangjeng Nabi nyana ngojay di neraka. Neangan coba besi aya urang sepatan ya. Dulu yeuh kunyana. Aya. Lu iman ya? Iya. Kok lu jadi kerak neraka? Kenapa emang ini? Iman mah iman, cuman ngeridit saya dulu katanya. Waduh, dicokel kan kayak Abdurrahman bin Auf. Bangun lu. Kenapa bukan dari kemarin-kemarin? Bak ketemunya sekarang lu. Ini untung ketemu. Ya Abdurrahman bin Auf pisahin bahasa sepatannya. Ya Allah, ya Rabbi. Tazarah kula ka Abdurrahman bin Auf. Dongeng sekilas supaya nyaho bae ieu mah abeh cinta maksudna. Abdurrahman bin Auf asup Islam setelah Abu Bakar 1 hari. Begitu asup Islam nyana hijrah pertama, hijrah kedua langsung singkat bae mah ka Madinah. Datang ke Madinah didulurkeun ku Kangjeng Nabi antara muhajirin jeung ansor. Didulur-dulurkeun teh, diselap-selapkeun abe hirup suasana. Panjang dongengna. Kuari Abdurrahman bin Auf didulurkeun ka Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitu didulurkeun cak Sa'ad, Abdurrahman maneh teh geus jadi dulur ka ulah. Kula seorang manusia anu loba tanah kula di dieu. Pilih tanah nu mana babagi. Siring saparo maneh saparo kula saparo. Pilih nu mana? Ieu urang tani jang negakeun agama Allah. Hiji nomor kedua kula boga pamajikan 2. Pilih duk nu mana jang ente hiji. Insyaallah. Lamun aya nu kitu tah kuari kiai kula boga pamajikan 2. Salah sahijina los jang kiai. Pilih tanu kolot los. Sia aya karunya kos kitu. Insyaallah. Tahu urusaneun. Saya Abdurrahman langsung seri pohara amat saat jedeh amat bager amat teu salah Kangjeng ngadulurkeun ka kaula cuman cek Abdurrahman kula narima kana kabageran anjeungan kula mah di Mekahna pedagang pangnuduhkeun bae ayeuna sauk mana pasar kula dek dagang tuduhkeun tuh langsung nyana dibere modal saetik langsung dagang dengan singkat waktu singkat dagangna maju jasa pohara majuna pas mejihna rada maju rada langsung nyana kawin make mahar sorangan mas kawinna mahal pun baheula begitu kawin bebeja ka Kangjeng nyana geus make baju anyar pan baheula mah lamun kawin teh make minyak koneng jadi kadeuleu bahwa ieu panganten. Kangjeng Nabi langsung senyum. Abdurrahman mencerak ngomong urang mah maneh tas papanganten muhun eta bisa mayar mas kawin teh mana hasil dagang. Barakallahu laka ya Abdurrahman cek Kangjeng Nabi.
Nah geus walimah encan aulim walau bisyat aya bahasa Kangjeng Nabi aulim walau bisyat ka Abdurrahman bin Auf nu kuari kurang dibabaca tah ku Ki Pudoli aulim walau bisyat walimatul arus eta ka Abdurrahman bin Auf tah pertama Kangjeng Nabi ngucap aulim walau bisyat walimah atuh anjeun Abdurrahman sanajan ku embe tan walau bisa maka Abdurrahman nu sajan-sajana nu teu boga loba keneh bahasa Kangjeng Nabi ieu mah keur ka Abdurrahman mah walau bisa langsung walimah Abdurrahman terus maju ketika Kangjeng Nabi ngabutuhkeun dana jeung perang panggeulana ngacung Abdurrahman cek Abdurrahman kaula boga duit 4.000 dinar emas 2.000 dek dititipkeun ka Gusti Allah pake perang 2.000 jang keluarga kula kumaha Kangjeng Nabi barakallahu laka ma ataita wa barakallahu laka ma amsakta doa Kangjeng Nabi ka Abdurrahman bin Auf nu matak ditulis di makamna barakallahu laka ma ataita wa barakallahu laka ma amsakta aya nyaho rombongan kula neuleuh henteu tadi dulu pasti lawang daya oh iya doa Kangjeng Nabi Masya Allah muga ngabarokahkeun Kangjeng Abdurrahman karena naon dibikeun 2.000 teh tadi jeung naon nu dicekel jang keluarga 2.000 eta doa Kangjeng Nabi ka Abdurrahman tidinya makin luar biasa pohara jasa hartana pohara begitu pohara loba lah nu disalurkeun ku Abdurrahman kebutuhan yang agama geus mah kuda geus mah onta terakhir perang Tabuk perang terakhir Kangjeng Nabi jauh ti Madinah ka Tabuk mah nah ieu melawan Romawi kan Kangjeng Nabi dibutuhkeun dana nu gede jasa onta kuda jeung alat-alat perang lantaran ieu tentara Romawi nu sakitu lobana maka Abdurrahman bin Auf ngaluarkeun onta teu kurang teu 1.000 kuda kitu keneh dana dan lain sebagainya doa kedua kali barakallahu laka ma'ataita cek Kangjeng pohara jasa kesimpulanna mah ketika perang Uhud eta mah terakhir ketika perang Uhud Abdurrahman bin Auf lah anu jadi kalang dada jeung Abu Ubaidah Kangjeng Nabi ngahalangan panah serangan ti kafir ketika terdesak mukminin Abdurrahman bin Auf jeung Abu Ubaidah Sidina Abu Bakar Siddiq Sidina Umar anu ngahalangan Kangjeng Nabi 10 sahabat nu ngahalangan Kangjeng Nabi Abdurrahman lah anu ngahalangan paling hareup kena Abdurrahman setik ieuna kena deui ieuna begitu ditingali Kangjeng Nabi ge kan kena waktu perang Uhud mah ieuna tah bibirna waosna murag hiji gitulah Kangjeng Nabi begitu beres perang Uhud balik ke Madinah dibuka awakna aya 40 tapak pedang di awakna tapi seuri bae Abdurrahman begitu seuri ditanya ku baturna kunaon Abdurrahman maneh sakitu cacat 40 seuri bae hayang syahid teu jadi cenah wah jasa eta gede jasa wawadena jeung kahayangna beuh Masya Allah urang mah lain kitu pan kunaon sia ngaleungis adina itu pae jauh jasa jeung urang Masya Allah pemikiran Abdurrahman bin Auf nya kawawanina Abdurrahman bin Auf urang eueuh satai kukuna acan teu sieun setik-etik acan ka kafir nya nama malah nyana mah hayang jasa syahid di medan laga. Gitulah Abdurrahman bin Auf setelah wafat Kangjeng Nabi nyana nu jadi kalang dada ummahatul mukminin. Cek nyana wahai ummahatul mukminin garwa-garwa Kangjeng ulah mikiran naon. Satungtung aya kene Abdurrahman bin Auf dahar minum pake dan lain sebagainya. Kula nu jadi kalang dada. Enggak saya kabeh pamajikan Kangjeng Nabi keur mah 3 putra. Geus putra angkat dan lain sebagainya Abdurrahman bin Auf kedalnya ka ummahatil mukminin ulah mikiranna naon ibadah ulah nu tanggung jawab ya Allah ya Rabbi
Begitu terakhir Abdurrahman bin Auf milu perang ke Syria. Di Syria langsung milu perang. Beres di perang nama di Syria ngan balik dakwah ke Yordania. Yordania langsung kena penyakit taun didinya. Nyana senyum baik sebab cak Kangjeng Nabi jelema anu kena penyakit taun ieu bimanzilati syuhada syahid. Mantap urang mun aya penyakit taun di hiji negara haram keluar ti dinya. Mun aya urang asup ka dinya ge ulah nyana keur aya di dinya nu mantap syahid kadeh bae. Bahasanya na kula hirup ku doa Kangjeng Nabi barakallahu laka ma'ataita wa barakallahu laka ma'amsakta. Teu aya hiji perkara nu dicekel ku kaula kecuali boga kauntungan. Pernah terjadi andai kata caknya batu dibuka ieu handapna bakal jadi emas jeung perak di leungeun kula mah. Kunana tak ku untung bae dagangna untung betah pedagang hadiahan Abdurrahman bin Auf tah. Ih tata untung bae nya nama dagangna asal tuturkeun dagangna untung bae milider nya nama geus hese tandingna sugihna Abdurrahman bin Auf mah embe tina hiji jadi ribuan onta tina hiji ribuan kuda tina hiji ratusan kitu kene naon segala rupa ge dicekel ku nyana geus semua ina luar biasa ngan henteu aya niatan jang sorangan jang li'i kalimatillah. Mantap hiji-hiji salah sahiji al-mubasysyirina bil jannah tina 10 nu dibubunga asup ka sorga. Kami kamari kadinya zarah ka Abdurrahman bin Auf. Masyaallah teu sangka. Lantaran terjadi ke Palestina, maka ditambahlah poe di Yordania jang ziarah-ziarah. Terus ziarah ka mana deui ke Kangjeng Nabi Syuaib di Aikah. Urang mun maca Quran dongengna Ashabul Aikah. Kangjeng Nabi Syuaib eta adalah kitu mitoha Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Jadi zarah kami toha Kangjeng Nabi Musa. Ke gunung mencil masjid dibuka lawangna langsung makom Kangjeng Nabi Syuaib. Kitulah ziarah kamari. Kangjeng Nabi Syuaib nungis dibere wahyu bakal boga minantu lain sambarangan cek Gusti Allah teh hiji jelema nu gagahna luar biasa tandana engke nu bisa mukakeun batu bokakeun batu tutup sumur jadi baheula aya hiji sumur giliran antara mukminin jeung Yahudi. Sapoe mukmin sapoe Yahudi ditutup da make batu tah cirina mun aya jelema bisa ngangkat batu ku sabelah eta minantu anjeun Syuaib ngimpina kos kitu wahyu bener bae begitu anakna dua situ Rahila jeung situ Sofuro tadinya ngangon barang endek minuman batuna ditutup lantaran lain bagianana jol Kangjeng Nabi Musa. Ditanya nek naroneng biasa laki sok nanya kan. Iye cek ada teh iye nek minuman embe anak saha ye abi anak Syuaib oh apalin Kangjeng Nabi Musa. Tapi ulah deuleu ka kula cek Kangjeng Nabi Musa. Ya. Malieun dicokel doang kul saleungeun dong buat tuh sakitu gedena kira-kira segede kebo lah. Dikitukeun dong ku Kangjeng Nabi Musa. Bere cai min. Guguran we balik abah. Aya naon neng? Aya jelema kasep jasa. Aju gagah jasa. Kumaha gagahana? Batu gede tutup sumur ngan dikitukeun doang ku nyana. Jeneng gegeran tidak kadilos. Bener pak bener kita kadi. Gitu tuh kadi itu. Aya kene Kangjeng Nabi Musa di dinya. Aya naon neng kadi deui? Abah nita kadi itu. Oh, aya tuh. Ai leumpah. Si awet heula nyana panderi lantaran petuduh jalan, Pak. Begitu pas di sawah penra subur di Yordan subur pertanian. Begitu nyana ti heula nyingka bitisna.
stop cak Kanjeng Nabi Musa stop neng panderi kula teh heula asal duduhkeun we ka mana emang kuna henteu teh kuna naon lamun ente nyingkap atung geus cekna teh kaluhur gitu. Masya Allah agak Nabi Musa agak sembungeun tuh datanglah ka ditu ka Kanjeng Sunan langsung datang ka ditu buburuh sagesa buburuh nah ieu dek dibere kitu hadiah dikawinkeun jeung anakna asal kitu nyana daek buburuh kuli ngangon salila 3 tahun akhirnya Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Musa buburuh terakhir titah milih antara Sohilah jeung Sofuro nyana milih kasih ke Sofuro kawin lah beres kawin jaga Kanjeng Nabi Syuaib langsung berangkat nyana berangkat menuju Mesir tah eta di perjalanan di jalanan lewat kadinya ka mana ngaranna kitu ka Sinai ti nu pertama di perjalanan haus begitu haus memeh aya sinar eta haus begitu haus langsung nyintrek batu tek muncar cai nginum nyana di dinya tah uyun Musa nu pertama eta kami datang kadinya nginum segala luar biasa ya etalah perjalanan ziarah kamari langsung ke laut mati teh jadi ngambang naon eta urut Kangjeng Nabi Lut sazum teh lamun dina Al-Qur'an tafsir dibalikeun teh tah jadi kamari datang kadinya marahan di biasa kan kula teh kula mah di luhur bae luhur ka handap kitu turun aya 10 meter mah leuwih meureun ka laut mah turun kula mah di luhur menang 10 menit jol urang bule aya 2 bus bameureunnan darata haju bubuka nya dulu ber ka handap rombongan ti dieu keur mandi jol bule teu make kutang teu make calana atuh ambay-ambayan di dinya titah sajem jadi 3 jam aja dia teh zara campur-campur tungtungan teu mareres sugan kula digerokeun teh kadenge woi ieu waktu geus teu kadenge ku sebabnya keur emprak-emprakan jeung kuntul putih ya Allah ya Rabbi aduh sekolah jadi kos kiji pagawean ieu tapi kebal supir geus kikian we supir teh jeung gaida orang Yordan teh cek nya jam cenah sajam ya geus 2 jam cek nya 2 jam digerokeun bangun teu gadenge keneh wae 3 jam tungtung barang ditanya iya angel amat atuh teu gadenge cek nya emang kunaon atuh eta enggak hiji ya Allah ya Rabbi horeng kos kitu teh laut mati teh cuman dengan tafsir dijelaskeun eta krikilna uyahna obat tina segala penyakit obat tina segala penyakit geus ditajriban mentak baheula mah kungsi ditutup ku pemerintah teu meunang mawa uyahna mawa krikilna kabelah dieuna mah dibebaskeun deui alhamdulillah geus ditajribah mun nyeri huntu langsung cayan kekemukeun teu tereh sager beneran lain ngalaga nu nyeri cangkeng usap-usap kitu teh cai panas usap-usap cager mun teu cager peupuhan gitu Khadijah Zahra terus zarah deui kawana ka Petra teh dina Al-Qur'an wal fajri wa layalin ashr asy-syaf'i wal watr wal laili idza yasha hal fi dzalika qasamul lidzi hijab terus kadituna wa samudal ladzina jabu sakhra
bilwad wa fir'auna dzil autadil ladzina taghaw fil bilad. Eta kaum Samud, jadi Kangjeng Nabi Soleh baheula lahir di Yordan ka Petra. Jadi kaum Kangjeng Nabi kaum Samud mah Samud alladzina jabu sakhra bilwad anu bisa nektrekan batu di jeung imah. Kadinya Petra disebut ka peninggalan kaum Samud ya. Kemudian jadi berarti Kangjeng Nabi Soleh di Yordan. Terus ziarah di ke mana? Ka Kangjeng Nabi Yusa alaihissalam. Kangjeng Nabi Yusa setelah Kangjeng Nabi Musa wafat dilanjutkan ku Kangjeng Nabi Yusa alaihissalam. Kangjeng Nabi Yusa teh anu ngabarengan Kangjeng Nabi Musa waktu Kangjeng Nabi Musa yang kapangijeng Kangjeng Nabi Khadir alaihissalam. Fata teh budak ngora anu ngabarengan Kangjeng Nabi Musa di sisi laut tuh ku Gusti Allah mun maneh hayang nyaho jelema pangpinterna mah lain maneh ke ka sisi laut di mana aya jelema engke di laut leumpang eta jelemana cirina di mana-mana maneh mau lauk asal lauk ngolosot eta langsung eta Yusa ke dina Ashabul Kahf dina surat Kahfi bakal didongengkeun nya kitu Kangjeng Nabi Yusa anu beres Kangjeng Nabi Musa. Terus Kangjeng Nabi Yusa ketika perang Kangjeng Nabi Yusa perang ku dahsyat-dahsyatna akhirna ka magriban hampir kira-kira bangsa 10 menit deui. Anta Kangjeng Nabi Yusa ngadoa, ya Allah ya Rabbi, ieu lamun datang ka magriban berarti perang dieureunnan. Sedengkeun can selesai Gusti, abdi diparentah ku Gusti, perang diparentah ku Gusti, jabata poe ge eta ge leumpang nang Gusti, wayahna bae tahan sakedeung Gusti. Ditahan tah. Eta ditahan panon poe ku Gusti Allah, perang terus, menang, geus beres menang, sok geura leumpang deui ka ditu panon poe. Kangjeng Nabi urang man zakatu syamsu illa liusa henteu katahan panon poe kecuali ku Kangjeng Nabi Yusa. Jadi nya nama bisa nahan panon poe. Abdi dititah ku Gusti panon poe ge nang Gusti ngaleumpangkeun tahan habak atuh. Teu kira-kira Masya Allah karim dongeng da kadazarah lah kadinya. Terus terakhir zarah kakak Ubaidah Abu Ubaidah ialah minal asyaratil mubasysyirina bil jannah tina salah sahiji 10 anu haram ka neraka nu dibubungah ku surga adalah Abu Ubaidah. Abu Ubaidah mah jelema anu cak Kangjeng Nabi likulli ummatin aminun wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah. Masya Allah. Kangjeng Nabi likulli ummatin aminun, tiap umat aya jelema anu terpercaya. Wa aminu hadhil ummah, jelema anu terpercaya di umat kaula Abu Ubaidah. Mendak ketika aya jelema minta fatwa ka Kangjeng Nabi, ya Rasulullah, aya naon? Abdi teh tebih ka Gusti Rasul, haju Ilma ndek menta bae utusan ti Gusti pangabereskeun soal waris di lembur abdi. Saha anu dipercaya ku Gusti maka tolong utuskan itu. Mah tungguan salat zuhur Kangjeng Nabi babarengan jeung sahabat. Da salat zuhur culak-cileuk Kangjeng Nabi cek si dina Umar hayang teuing kaula nu kapilih kula geus luluhuran we hulu kieu abeh kadeuleu. Ku Kangjeng Nabi abeh kadeuleu dileret deui jatuh digerokeun cek sidina Umar epat aya Abu Ubaidah ditunggu Abu Ubaidah tah ka dieu tuh maneh dipercaya jangan bagi soal waris tuh tah jeung si ieu ka ditu mentek kapercaya nu pertama di dinya balik ti ditu sidina Umar langsung nangkep ka Abu Ubaidah aya naon cak Abu Ubaidah maneh ieu jelema lain lalagaan kapercaya ku Kangjeng Rasul sugan teh kula nu diutus cek sidina Umar kula geus gigieuan bae tapi teu diutus tah jadi sono nya teh ku diutus ku Kangjeng Nabi teh lain asun sono hebat jasa maneh eta lah kepercayaan nu pertama
kepercayaan nu kadua manehanana dititah nyekelan amanah ti Kangjeng Nabi teu pernah diopen-open. Katilu dititah nyekelan bendera. Kaopat loba-loba deui lah nu mantak likulli ummatin aminun wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah. Perang nyana bareng jeung saya jeung Abdurrahman bin Auf ka Syria. Begitu perang langsung pulang sarua bareng tah ka Yordan. Dakwah maksudna ngon jauh. Abu Ubaidah mah tidinya 200 kilo keneh. Jalan gunung satapak sieun 3 kali lipat puncak luhurna. Kami naik mobil bus neuleuh ka handap sakumaha ti udara ka handap. Ti kapal neuleuh ti kapal ka handap teh kos kitu. Ieu ge kitu keneh. Oh nu ngaromong besi ngaguling. Oh nu ngomong nu seuri oh naon. Sekarang ieu biasa ngaguling teh moal ieu ngaguling teh moal. Salamet oge. Datanglah ka handap protes kabeh ka supir. Aya eueuh jalan lain. Embung jalan dinya deui. Cak supir atuh moal jalan dinya ieu emang kunaon tadi ge salah ieu kami sial orang salah jalan tanyakeun ge kakabean salah jalan orang teh mah atuh kami diajak kapruk-kaprukan oh ditongton ku budak leutik segala orang lembur nanaonan ka dieu cak teh ieu mah tilok ka jalanan ku beus cak urang dinya mun ngomong urang nama ieu jalan ka dieu mah bener buntu ka ditu nah ngan nya teu ngomong bae parkir barang kami nanya ulah jalan dinya moal cakna aing ge moal deui cakna parengan nyasab Haji Pudoli teu mandi masalah nama eta jeung Haji Pendi blon lah jadi nyasab jadi di situ ge aya nyasab sagala kira lakon pohara ieu aya nyasaban sagala ka gunung-gunung barang balik mah tuh jalan biasa tuh henteu masyaallah eta mah hakikat nama titahnya hobe ku Gusti Allah tah deuleu ku sia negara Yordan anu sakitu suburna satungtung deuleu ngeplak hejo masyaallah kol pohara wortel kangkung sagala naon kitu ngaranna teh anu rada bau teh naon ngaranna kucai percis kos diraok hidang begitu wah ngan teu kadele tungtung bae eta mah di modalan tah mah make beusi sagala make beusi di modalan lain lalagaan dan mantak inget ka Kangjeng Nabi Khidir teh kadaharanana saladri ngan saladrina nu lain di tanah milik manusia saladi nu jajadian tanah nu eueuh nu boga datang ka kuari Kangjeng Nabi Khidir mah resepna ngadaharna eta saladri oh subur jasa orang dia tiris subur Masya Allah sisieun makom Kangjeng Nabi Musa aya sumur tekanya hoan iraha ayana wallahu alam sabaraha ratus tahun wallahu alam sabaraha ribu tahun ngan kanyahoan ku di ditu nama ratus-ratus tahun ngan geus kanyahoan teh berarti kan belah di ditu nama iraha mungkin saumur jeung Kangjeng Nabi Musa mukjizatna boa etalah ayat caina tiis herang ambalayah pohara jasa ngarinum didinya wudu dan lain sebagainya bahkan sholat gitulah keayaan di Yordan berangkatlah ke Mesir langsung naik mobil jadi naik mobil 2 peting tapi bunga baik bunga gitu emang kos gitu keayaan ada kumaha bisa protes atuh naik mobil langsung horenganan eta teh urang ka Aqaba kemudian atuh ka Suez anu geus terkenal dina majalah kulantaran urang waktu teh nyaho lebah di mana horeng eta kalempangan kanon kitu ngaranna kasoran datanglah ngalewati ketih nu aya dina Al-Qur'an waditi urut Kangjeng Nabi Musa dipegat ku Jababiroh teh di dinya eta lewat ka dinya terus ka Gunung Sinai horeng Gunung Sinai teh watini wa turisina wa hadzal baladin amin horeng eta mah Yordan Palestina Mesir Gunung Tursina mah panjang 3 negara bukit anu ditaekan ku Kangjeng Nabi Musa na aya lantaran peuting teu bisa eureun sebab masih keneh loba kabahayaan begal-begal cek pemanduna
maka hanya dituduhkan doang lewatlah terus itu datanglah ke perbatasan dia naik kapal peri segala naik kapal peri nyebrang datanglah ke pelabuhan Mesir naik mobil deui langsung ke hotel tidinya isuk nazarah ka Imam Syafi'i Masya Allah asa ngimpi bisa zarah ka Imam Syafi'i tidinya langsung zarah ka kitu Zakaria Al-Ansor murid Imam Syafi'i Imam Zakaria Al-Ansor nu urang dibaca kitab da ieu karangan Imam Zakaria Al-Ansor tah kamari zarah ka ditu nyana anu hayang wasiat mun kula maot hayang dihijikeun jeung guru kula dikubur jeung Imam Syafi'i akhirnya ngimpi ka panggih Imam Syafi'i cek Imam Syafi'i mun maneh hayang ngahijieun kula tah di dieu dituduhkeun ku Imam Syafi'i deukeut jadi kuburanna tidinya zarah deui ka mada Syekh Athaillah nu ngaran Hikam panjang mun urang nyaritakeun Syekh Athaillah mah sebab Syekh Athaillah mah urang Skandaria Mesir tidinya teh kira-kira 2 jam itu boga guru ngaranna Syekh Mursi anu jana geus pinter ngaji sanggeus pinter cek Syekh Athaillah can ngeunaheun salat sedengkeun Kangjeng Nabi mah nyaritakeun salat teh ngeunaheun ilmu tauhid geus aya ilmu alat geus aya ilmu fikih geus aya di diri kula tapi can ngeunaheun ibadah ka Gusti Allah berarti ilmu naon ieu kos kieu cakeun tauhid geus diaji fikih geus diaji alat geus diaji tapi salat mah hoi ingetna ka mobil bae ingetna ka jabatan bae sagala rupa tah inget cakeun ilmu teu bisa dipercaya kos kieu mah ieu tah beres ilmu cek sato baheula memeh boga guru batin ayalah didinya Syekh Mursi teh dialuti ku manusia kabeh timimiti budak datang ka kolot manut kabeh nyana bendu bisa naon sih teh si kiai ilmu ada raratan tadinya ngararaji zalalikir dah teu pararuguh bisa naon sih Syekh Mursina geus ngomong kula bakal boga murid kula bakal jadi wali geus ngomong gitu ke moal kebal deui bakal datang jelema murid kula nu bakal jadi wali sedangkan di dieuna antinya na maka kos kitu tah Syekh Ato mah lah nanaonan teh Syekh Mursi kikituanan tapi aya nu ngarasehatan coba maneh hayang ngeunaheun salat bisa ibadah khusyuk coba datang ka naonan somong sama jelema di daratangan ku jelema loba kos kitu henteu datang bae heula ka ditu coba ge coba aing cobalah cenah datang ka ditu coba jelema kur ribuan gitu milunya na ngaji didengikeun gunanya jatiis bener sakena ieu ngaji ngeunaheun ieu aing moal balik cek kana deuk bebeja datang sasalaman cek Syekh Mursi atau padahal can kenalan kan geus nyaho sia ka aing ulah sok kikituanan ulah suuzon ulah teu percaya moal ngeunaheun salat sia lamun sia teu ngaguru ka aing cih panyahoeun cakena wah bener berarti ya guru lain lalagaan geus kula geus moal balik dek ka guru pokona mah langsung ngasantren di dinya sapoe 2 poe sabulan 2 bulan geus langsung ngeunaheun salat cek nyana eueuh deui guru iwal ti hiji-hijina guru kula guru batin ieulah Syekh Mursi entak di dinya lah nyana perjalanan hirup jana jeung penemuan jadilah Hikam ieu Hikam teh karangan saat terpanjang ke dongeng nama tak kula kemari ziarah ka Syekh Athaillah terus ke Salahuddin Al-Ayyubi Salahuddin Al-Ayyubi nu pernah ngayakeun muludan pertama 1000 onta etalah ziarah kadinya Salahuddin Al-Ayyubi itu bentenganana kemudian anakna aya di dinya makomna dinya ziarah gitulah seputar ziarah kamari alhamdulillah
ka para sahabat, para ulama-ulama salafus sholihin, para aulia-aulia Allah. Terakhir ziarah ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 poe di Madinah, langsung ka Mekah 4 poe, langsung balik ka dieu sehat teu aya naon suaba sakali. 130 sehat kabeh, barang datang ke Indonesia batuk kabeh. Gering, hees teu eureun-eureun. Aya saya mah datang ge nyanang itu aya tamu dengan layar. Teu kuat cakele. Hees. Salah dahar. Nu tadi nama kudu roti heula ulah wakasangu. Di dieu langsung sangu jeung pepetek. Ya gering atuh boro-boro lutas di mana nu di imah bae gering. Nya ge dahar gos kitu. Ti ditu daging hayam, roti dan lain sebagainya datang ka imah eta pepetek jeung peda. Yang ngamuk. Batu kata gakuari encan normal sebenarnya masih langleng kere. Alhamdulillahirabbil alamin salamet kalayan kisah kitu singkat nabe alhamdulillah nu diimpi-impikeun hayang kapanggih jeung Imam Syafi'i laksana tinggal engke hayang ka Yaman ka ditu Turki besi aya nu dek milu geura siap-siap ku hari nyeng celengan geus aya 50 juta pake kawin heula ka Yaman mah tetep teu milu. Masya Allah. Makan di Mesir mah ka piramid segala ka ditu kan non gara-gara Firaun ka Bengawan Nil Masya Allah. Nah ka Kairo Al Azhar kadinya ka Sayyidina Husain sanajan sirah-sirahna nu dimakamkeun tetep di lantaran maulidan ribuan jelema. Kukulah henteu meunang paberencai titah naik mobil bae sebab beusi leungit hiji bae pan cilaka. Sebab deuk maulidan dirinya teh di Sayyidina Husain. Masyaallah rame na pohara. Baliklah alhamdulillah na salamet urang bisa ngaji deui bahkan lamun jadi minggu hareup bakal aya tamu keturunan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hayang hadir di pengajian urang. Tadi nandek minggu ieu cuman waktuna ke minggu hareup. Mun jadi nyana bakal datang ka dieu hadir di tengah-tengah urang incu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wah, ieu rugi pokona mah minggu hareup ngabesan rugi. Insyaallah kumaha kersani gusingannya nangis janji hayang hadir di majelis ieu. Ya Allah ya Rabbi. Tama adapun jadi jeung teu nama kumaha Gusti ngersakeun nganyanana geus aya di Indonesia ku hari. Tinggal waktuna hungkul janji minggu hari. Mudah-mudahan urang kabehan dibere panjang umur, dibere sehat, anjeunna ge kitu keneh bisa hadir di tengah-tengah urang nyana hayang ningali pengajian di dia di Cilongok jadi engke teu kudu kukumaha ge ditanggap bae pasti bahasa Arab mentak saminggu ieu ente kabeh kudu kursus bahasa Arab sing hareup bakal ceramah nya make bahasa Arab. Masya Allah ya naam bae menyerah olah naam jeung eulah. Allah karim. Ieu mah pengajian urang meneruskeun urusan diat wa malaya dagadaru yupradu bi hukumatin bilaso. Ari tatu nu henteu dipastikeun kos tatu damiah tatu nu sakadar keluar getih doang teh eta mah teh aya kapastian yufradu pencilkeun bihukumatin kalawan hukumanana toroganana fil asahi sakadar sabaraha sih karugianana urusan tatu kos kitu mun ka dokter sabaraha duit
jadi teu aya kepastian. Binasir rokihi bimatuhu wajib dina urusan jinayah terhadap awak kaula ya nabi betama kimatuhu regala sabaraha duit eueuh mah urusan di urang mah eueuh urusan roki amat eueuh igoiriha dina lain awak roki eta mah wajib mana kosomin kimatin kitu-kitu naon gara-garana tatuan ngurangan tina rega sabaraha duit eta teh ku ayana tatukurana bayar sakitu andai kata leungeunna doang ditatuanna ieu mun dedeg pangadegna utuh bisa 10 juta lantaran abidna kos hewan bisa dijual belikeun geus lamun jual beli kumaha mulus lintuh jeung teu mulus teu lintuhna gagah jeung teu gagahna percis ongkos sapi bae madak lamun ieu cacat dina leungeunna berarti aya kekurangan harga kurang eta lah nu kudu dibayar ilam ya taqaddar fil huri lamun henteu aya kepastian dina jelema merdeka modern damiah tadi wa ilam ya taqaddar mun ande kata aya kepastian atuh panisbatuhu min qimatihi ngabangsakeunana tatu teh eta tina hargana biqaulin mana koso dina ucapan dina qaul suwiji mana koso tatu kurangna sabaraha eta lah nu kudu dibayar walau kutia zakaru lamun dipotong zakarna wa unsa yahu jeung poler dua papil azhar gimatani cekaul azhar wa dua harga nya harga zakarna nya harga polerna nyaritakeun poler kos embe aya ge poler embe ya atuh naon atuh kanjut kajut lebih jahat emang kadangnya aduh Masya Allah ayah zakarna dipotong berikutnya jeung kanjutna nurutkeun cekaul azhar dua harga zakar sabaraha harga peler sabaraha aduh ampun di zaman DI mah loba panjenengan dipotong pelerna, nu dipotong zakarna, nu dipotong susuna. Eta ke zaman DI Kartosuwiryo mentek di Garut mah loba. Gitu lempang di jalan aya susu di sisi teh susu parawan di ome ku budak. Di susu saha gitu. Aya nu belah ditu ke aya kontol zakat. Kapohan ngomong aing baru. Ampun. Segitulah zaman DI mah. Masya Allah. Sadi mana kasih cekal kadua bah kurang sabaraha. Pailam yang kos balas saya mun teu kurang atuh teu wajibna naon. Ya Allah ya tapi ieu mah keur carita abid. Babu mujibati duat wallahu a'lam. Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep
Nabi Ibrahim, ketujuh Nabi Lut, kadalapan Nabi Ismail, sembilan Nabi Ishak, 10 Nabi Yakub, 11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Syuaib, 14 Nabi Harun, 15 Nabi Musa, 16 Nabi Ilyasa, 17 Nabi Zulkifli, 18 Nabi Daud, 19 Sulaiman, 20 Nabi Ilyas, 2 hiji Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 20 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal ayat Nabi dugi kapoe, moal ayat Nabi dugi kapoe. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar wa Nakir, Rakib Atid. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar wa Nakir, Rakib. Allah Allah